ketika jalmi maca suratul Fatihah itu pada hakikatnya terjalmi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasa Al-Fatihah dibagi dina kitab panggilan ayat 10 ngaran. Suratul Fatihah as-shalah itu adalah suratul Fatihah. Jadi dalam ayat hadis Nabi, idza sholal abdu, di mana-mana hamba sholat eta terdialog hamba jeung Allah lain ke sholat idza sholat keur maca suratul Fatihah. Urang mah nyahona Fatihah teh ummul kitab sampul masani. Ayat panggilan suratul Fatihah al-afiyah yang memenuhi seluruh kahayang urang baik baca Fatihah. Itu al-afiyah. Jadi ada 10 panggilan suratul Fatihah. Maka Abdul zikir dibanding dengan zikir-zikir yang lain adalah suratul Fatihah. Fatihah anu dibawa ke dunia di matu. Lain Fatihah di bibir, tapi Fatihah yang meresapi sampai hati. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman lain disandarkan ke Allah kumpul, tapi bagaimana cara kita berbagi kepada orang lain tanpa melihat status. Lamun aring mere, aring kanu jajan atau kanu jompo, aring kajelma lu kumaha bae. Dipenta diinjil ya Allah ya Rabb Ar-Rahman supaya nempel aku. Sehingga tewani adalah matur. Ar-Rahim, alhamdulillah lain nikmat sorangan tapi nikmat batur. Urang selama ini alhamdulillah itu bila mana urang mendapatkan nikmat, tapi ieu alhamdulillah diucapkan pikir kenikmatan batur. Gitu kan? Seumpamana di jamaah Cimatu aya nu nikah deui bari jeung aku eta nu kolot jeung nu ngora urang ngucapkeun alhamdulillah ngilu bahagia. Urang kitu teh. Urang paling kata kasarnya nya bisa aku. Teu Pak Haji Wahidin kabeli mobil Alphard, urang ngucapkeun alhamdulillah. Lain urang gering ieu batur meuli kulkas 10 pintu urang kadirisa. Di alhamdulillah geus disenderkeun ka batur. Malik yaumiddin nuduhkeun urang teh bener-bener rendah teu aya nanaonan. Sebab urang butuh ka raja. Jadi lain Malik yaumiddin nyaritakeun Allah nu ngarajaan atuh geus nyaho kabeh ge Allah raja. Nganuduhkan urang kudu benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fatihah benar-benar dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah